Anjing ieu minuman ngeunang teh aing keur nanggung ya. Anjing nu gablek sorem ya saya can mere japrem jeung aing. Mani-manina ieu gablek sorem can mere jatah ka aing. Mumpung aya nu gawena ku aing samperkeun. Ding, aya nu ieu kumaha tuh? Cenah aya nu nempoan. Cicing tungguan heula. Kamari nawar sabaraha? Kamari. Heeh. 110. Geus lah bae lah bikeun aya mah. Bae. Heeh. Tungguan ke sakedeung deui gedek ka dieu. Heeh, tuh. Tinggal nungguan. Santai we. Terus di WA tuh. Bos. Sorry ya mah bos ya. Ya aing keur nanggung bos. Ieu saya nu gablek sorem ya. Sulap langap-langnya bisa di botol ku aing. Saya nu gablek sorem ya. Hah? Itu aya di ditu, di lebat. Bejakeun cek aing. Aing butuh sum. Wani-wani yang ngabangun tempat ieu showroom di dieu, can mere japrem-japrem acan jeung aing. Bisa di urugeun ku aing. Emang didinya saha gitu? Aing penguasa daerah dia. Kipli pedang, bejakeun. Teang. Cek aing teang. Lu gablegna? Bisa di botol ku aing. Teang. Sanes ek nyanak mobil. Wah, aing butuh mobil. Ieu mobil naon ya? Iya. Brio. Bisa kredit ya? Ya bisa di dia mah tuh. Bisa. Tapi aing can boga duitna. Wah, aku mah alasan boga duit aing. Aing resep ieu mobil. Tapi aing can boga duit. Pokona teang lu gablek showroom ya. Teang. Cek aing teang. Teang di. Teang. Si di botol ku aing. Buru-buru. Aing gitu, mereka japrem di dia. Aya emang eta teh nginum naon tuh? Iya awa-awa ya. Awa-awa anjing. Nah, kieu atuh juga. Ya aing keur mau jenangeun ah. Pokona mah lamun aya nu macem-macem daerah dia bebe jawe. Kipli pedog gitu. Bedog. Atuh manawi eta si bapak tah bade kredit ya mobil tiasa. Aing mah teu kudu kredit najis aing gablek utang mah. Aing mah cash meuli nagenan. Tapi anu can boga duit nagenan. Mana ieu nu gablekna? Kela tuh. Ya aing keur nanggung ya. Kela. Ayo lamun aya nu boga naik kumaha kitu? Aing rek minta japrem, aing tayang nyaho. Japrem. Ieu daerah kekuasaan aing. Daerah ke Ya. Japrem cenah nu gaduh wilayah ieu. Menuju abok awa-awa cenah. siapa yang gebok? Kipil bedog gitu cenah. Sia maksudna yang naon ieu gogorowokan di tempat aing? Amang, Pak. Amang naon sih aing botol sih kunyuk. Amang hukul. Henteu tadi mah kita malah cenah. Ya dunungan aing ya. Sok. Masuk gitu. Tingalian mobil tadi nama kitu geuningan. Saha ngaranna cenah? Kipil bedog cenah. Mana siap dong namana? Sia ini botol ku aing sih kunyuk. Nu gaduh wilayah di dieu cenah. Henteu. Sum sia teh pujak pajak aya nu aing yang di jabrot sia beungeut sia tah. Oyong kredit mobil abi teh, oyong kredit mobil. Manawi tiasa kredit mobil di dia gitu geuningan. Eta naon ngaku mabok? Ieu mah cuka. Geus teu usum, mabok-mabokan mah ayeuna mah. Geus teu usum. Ayeuna mah usumna usaha ngala duit. Nya. Oh kayak mobil mana? Eta Cash kredit. rada sae nu eta teh, Pak. Nu mana? Nu ieu nu Brio. Sok. Bade cash bade kredit tiasa di paling mana gitu? Tapi di Bantarujak. Oh, di Bantar Rujak. Nya sok atuh ayeuna mah. Candak aplikasina upami bade kredit. Upami bade cash mangga nego tiasa di lokasi. Mohon. Kemarin kami aya waktu amang deui ka dieu. Siap. Da abi teh jualan cuangki teh Oh, nya. jualan cuangki abi teh Jasa wae di ieu tah. Oh di Chandra Motornya. Mohon. Oh atuh abi bade icalan deui Siap, tanya. mohon mangga. Nuhun ka sadayana. Mangga. Punten ieu mah nuju hareureuy abi teh kitu geuningan. Tuju diajar acting. Punten ka sadayana. Punten ya, Pak. Enggak. Cuangki. Cara cuangki anjing. Ki